Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Ini teh kelas berapa saja ini? Hanya kelas 10. Berarti 17 tahun? 16. Ayo 17 tahun ya? Oke, Kak Pengker, Kak Kuping. Mun Kak Kuping berarti jempeng. Mau ngobrol. Oke, begini. Dari berbagai penjelasan yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan, anak-anak sekalian, jepelah sekedar kasih. Begini, dari usia 11 minimal 11, 12 atau sampai 20 menginjak 21 tahun ini kalian hidup nukarasep nugarelis ini dalam fase yang disebut kita kenal dengan fase remaja. Remaja itu saya sederhanakan, Bapak disederhanakan sebab gini, manusia itu aranjeun urang kita semua ada 3 fase dalam mengenal kehidupan sehari-hari. Pertama, dari usia 0 sampai 11 tahun kita disebut anak-anak. Itu yang disebut anak-anak dalam kategori fase hafalan atau menghafal. Jadi lamun usia sampai maksimal 11 tahun ini dulu kalian itu masa-masa penghafalan, ngapalkeun. Terlepas mengerti atau tidak, yang penting hafal. Saking kuatnya fase hafalan itu, maka kalian kalau sekarang usia belasan tahun atau bahkan nanti sudah dewasa, memori waktu kecil pasti nempel dalam ingatan kalian. Bener kan, kerbaheula keur laleutik keur SD kelas 1 kelas 2 ulin teh atau tersimpan, kalau dalam istilah keren disebut kenangan masa kecil. Eta teh kalian itu dalam masa hafalan. Dari hafalan ini menginjak ke fase kedua waktu ini, yaitu mengenal atau pengenalan. Nah, dari kami, dari orang tua kalian, dari kami, dari Kementerian Agama, dari pemerintah, dari guru-guru kalian, mulai ketika hafalan di fase pertama itu anu apal araranjeun ningali dari pandangan, pendengaran, hafal, ada tingkat penasaran ingin mencoba, disebutlah dari tahu teh hayang ngajaran, hayang nyobaan untuk mengenal. Contoh ya laki ya, contoh simple. Ayo geus karokok baru dah. Baik dijawab di sekolahnya diomongan. Simple. Kenapa saya menyatakan ini? Karena fase-fase usia ini udah bapak udah ngalaman bahwa ke usia kita penasaran. Begini, ini laki-laki ya, punten, bener tuh. Bapak zaman ayah nasarua bahwa kalian waktu kecil kerletik mah ketika sering melihat orang tua kalian atau yang dewasa merokok, pernah ningali pasti merenya loba ningali ngarokok kerletik baheula ayeuna. Atau kalian mau mencoba, cek bapak
apa hidup cek lanjut hidup ujang keur ngarokok mana mah naon leutik keneh pernah dicara gitu keur leutik mah awas yang ngarokok bener kan ulah ngarokok. Nah tertanam di otak kalian di pikiran kalian hafal bahwa nunga keur leutik mah ulah ngarokok berarti bayangan teh lamun geus gede mah menang baheula kitu usia SD sampai 11 tahun lah atau menginjak 12 tahun ini memori lamun keur leutik mah ulah ngarokok geus ngarokok mah geus gede geus boga gawe gitu kan orang tua kalian rata-rata seperti itu. Nah usia 12 sampai 19 nah hidup ayeuna tidak jarang laki bahkan seringkali makanya saya sampaikan pasti diantara iya yang harus mulai ngerokok awal mula ngerokok pasti munculnya naon penasaran kabita gua nges SMP nges SMA peperiheun baheula keur di SD ulah ngerokok teh aya mah aya ajaran kumaha rasana bener teh aya ngajaran ye kumaha anu geus pernah ye kumaha ye ngasa. Kenapa? Karena ada penasaran yang tinggi, keingintahuan yang besar, hayang ngajaran kumaha rasana. Nah masa-masa ini kalian tong ini contoh laki-laki tong boro-boro hal yang merokok hal segala hal ke hayang nyobaan. Kenapa? Karena kalian ini masa transisi, masa usia untuk mengenal hayang nyobaan jeung gede kawani. Gede kawani terkieu mah saking gede kawanina tidak jarang teu saeutik keur leutik mah lamun ditangku kolot pasti dalaek. Ayeuna mah sok loba alasan. Berarti wanita. Sok loba alasan karena kedua mun baheula mah ku guru rada sieun ayeuna mah aya rada muncul keberanian mungkin keberanian untuk berbohong atau membuat alasan. Kenapa saya sampai menyatakan seperti itu? Da bapaknya ngalaman ke usia SMA kieu teh kumaha ya carana nyeun alasannya. Pasti alasan mun baheula mah paling keur budak keur bolon keur SD dicarekan ku guru tungkul dicarekan ku kolot tungkul pamisa ngeceuri eta mah pasti loba bahasa ngajawab bener kan loba ngajawab bapak ngalaman usia kalian seperti gitu nyieun alasan anu bermacam-macam. Apakah itu wajar? Apakah itu boleh? Bukan masalah boleh tapi wajar karena usia kalian mulai ingin segera mengetahui hayang segala ngajaran. Kalau kalian di masa itu, di masa ayeuna segala hayang ngajaran seperti itu, jeung wani ngajaran ngabohong, saya katakan kalian itu normal. Normal kasih pun hayang ngajaran gitu teh. Kenapa? Berarti fase kalian di masa remaja seperti ini, kalian ternyata di garis normal. Termasuk ini laki-laki, termasuk wanita atau lebih perempuan ya neng pengker. Ya, betul aja neng tinggal kamu apa ya? Ker SD ya contoh tadi laki mana naon contohnya ngerokok. Ker awem naon berarti dandan di bedaknya dipupur dilipen. Nah ini kalian ya bentar ya ketika aya nu barudak SD di wedak camerok pasti diseri-serikeun kan nanaonan eta budak-budak bet di bedak budak-budak bet di lipen terus make naon make minyak seungit budak mah teu meunang. Berarti ketika kalian juga pernah dulu kecil memerkeletik mah pas dicari akhirnya kan kalian sering kan kalian lihat anak-anak yang mau sekolah ke tingkat PAUD di dangdanan ke kolotna atau kalian boga adi di dangdan camrok karena kupupur kupupur namanya ditambokeun dikincirkan ikannya
ditalikan gitu budak teh atohnya tapi aranjeun mah hidup jeung serikeunnya disengsirikeun ku kolot teh atoh budak teh oh didang-dangan sagala camerok dinana nene nepi ka bodas sabelah oke budak mah atoh bener ya budak mah atoh kalian pun dulu gitu pasti bunga keur budak terus saya pakai dandan yang lebih ketika ada peralatan kosmetik ibu kamu, ibu kalian atau teteh-teteh kalian pasti hal pertama lamun kapangi hei tong dilipen budak-budak dilipen geus gede tong make parfum budak mah cukup ku minyak telon tong dibedak tade tekenging kurang kali alit keneh ketos ageng masa batai pernah dicari gitu kan pernah pasti kenapa kerbudak mah temenah nah nerape di otak kalian di pikiran kalian di kenangan kalian bahwa oh yang dangdan mah anak kecil mah tidak boleh dilipen anak kecil tidak boleh berhias berpakai parfum atau berdangdan yang menor kayaknya gede nah tong waka gede ternyata di usia remaja seperti kalian ini sudah mulai hayang dangdan teh tandana kan halus di berdak geus di berdak ya geus di berdak ya geus di berdak ya iya neng geus mulai di bedak pas mulai lipen pas mulai dangdan oh saking pede saking penasaran aja saking penasarannya tinggi mulai ya ke SMP apa wae nama SMA iya neng teh ya normal mah harayang dangdan ya normal ya wah naon dangdan gaya bohong lamun kalau kalian normal kalau kalian yang wajar remaja pasti besar tinggi penasarannya yang dangdan lamun era di hadapan batur minimal di kamar sang dangdan sorangan di kamar di hadapan cermin anu gulak-gilap kudu anu di kerudungna dikieukeun dijalikeun dikaluhurkeun kadang-kadang berani teu make kerudung keun bae di kamar di luar mah era ayeuna pernah dangdan gitu bari iman-iman seri sorangan benar aya teh keur bolon mah keur anak-anak mah cuek pasti nah di kamar keberanian itu penasaran tinggi nah saking penasaran teh neng gitu saking penasaran ya lamun ngabohong gua kurang buktikan saking penasaran tina dandan eta keluar di kamar dan kalian seperti ini keluar di kamar geus rapi kerudung geus dirapikeun di kamar kan aya cermin pastinya aya enteng di dandanan eueuh di kamar aya di ruang tamu ge meureunnan eueuh cermin aya kaca imah sok saha sok dangdan di gang-gang imah batur dibener-benerkeun kacana tiungna dibenerkeun saking catat saking penasaranana ya lamun lalaki ya hidup lamun aya babaturan hidup ningali awewe ya nu dangdan kitu tong digenggerekeun emang wajar seperti itu lamun teu ngaraku urang buktikeun deui sekolah naik motor di rumah naik motor penasaran di imah geus dangdan naik kana motor saacan dipajukeun ningali kana spion benerkeun heula tiungna aya nu kitu teu dibenerkeun tiung maju motor asup ka sakola saacan turun tina jok ningali heula kana spion dibenerkeun deui aya nu kitu enggak apa-apa itu wajar jangan malu memang seperti itu remaja kenapa karena tingkat penasaran kita dangdan teh sebenarnya nges halus can nya nges sempurna can di jalan bisi ka tempat angin goreng wajar saya sampaikan wajar can beres simpan motor asup ka kelas rek asup ka kelas aya kaca di kelas dangdan heula benerkeun can beres diuk dina meja kaluarkeun
HP entengan dina HP bener gak? Tekur rata-rata setengah jam wae mah keur di sekolah guru keluar buka di HP temong gede bari gayana sok tiup benerkeun bari ditiupnya gitu sok sari sok gituan jangan malu nih itu wajar itu saya katakan wajar dulu mas saya yang serikeun nanaonan sih nutup pede dang-dang kan memang ternyata wajar seperti itu. Kenapa wajar seperti itu? Dengan sendirinya nalurinya kalian itu pasti di bawah sadar memang gak mengakui bahwa dandan kalian itu berhias bukan waktunya hati letik mah mau apa mah angger ke usia kalian. Kenapa seperti itu? Kenapa kalian laki-laki kayak hayang katingali terus ngajaran hayang kelihatan maco? Ternyata di usia ini ada juga penasaran yang lebih hebat. Kenapa? Ingin merasakan disukai atau menyukai lawan jenis. Itu laki ngeselesep kawe ya ngeselesep kawe ya yang ngeselesep kawe kan oh keren lamun acan perlu diperiksa usia kilo mah jadi ngeselesep kawe jadi lamun tan resep kawe berarti resepna laki berarti resep kawe geus suka ka bogoh can acan nah can payu nih ini kalian neng di belakang sudah mulai suka terhadap lawan jenis geus mikir resep ka laki entos acan ya kan lamun hidup nyebutkeun can resep ka laki berarti bohong sabab naon da kalian geus katingali dararangdan jepela dan nanya hari ke bapak hidup ditanya hari-hari iya oleh cik bapak rek nanya tujuanana hidup dangdan naon amin geulis cecep saha ya nih tong hayang disebut geulis ku awewe deui mah hayang disebut geulis teh ku saha bohong lamun ukur hayang disebut geulis ku awewe deui lalaki mah anda anu pernah disalingkuhan berarti bohong berarti nya geus pernah boga nih oh nyebutkan terasa berarti nah makanya begini fokus lagi jadi maksud saya dibuka di obrolan seperti kieu teh kahidep wajar jeung memang remaja itu kalian itu memang masa-masa berkreasi berpikir nyeun alasan nggak bohong teh oleh sebab itu saking penasaran ini tolong dipahami oleh kalian saking penasaran segala hal sehingga semua rasa penasaran itu terkadang membawa kalian kepada hal yang negatif. Sagar hayang ngajaran, narkoba hayang ngajaran, minum hayang ngajaran, ngarokok hayang ngajaran, bobogohan hayang ngajaran. Tadi cek Pak Ujang, geus bobogohan teh piraku ngobrol wungkul. Aya istilah keren barudak sok. Ulah, dua bobogohan ngajak ngobrol emang geus sejen ini urang. Pernah denger teu? Sok. Bapak merek gak belakang ya, percuma dua bobogoh ukur ngobrol geus sejen ini urang. Maksud kita penyampai ya nek Ujang gelis kalian penasaran seperti itu wajar dan boleh jadi bisa dimanfaatkan disalurkan nah disalurkan teh bukan disalurkan kepada hal yang negatif. Maksud saya gini kalau kalian sudah mulai suka terhadap lawan jenis sing loba bawa kurang teh sing loba naon sing loba teh supaya kalian bergaulnya luas tidak sempit
sok seriwaya. Lain sempit, dipersempit oleh kalian juga. Kenapa? Ciri mempersempit pergaulan. Buka kabogoh. Oh, bisa peran buka kabogoh. Dah sempit pergaulan. Kenapa sempit? Ya nih, buka kabogoh. Di kelas iya, di kelas iya. Gaul jeung kelas lain, paur timuru. Kabates. Ngobrol jeung lain, kaikat. Capek-capek diri. Tapi kalau suka terhadap lawan jenis, sing loba babaturan teh, lain sing loba kabogohna, dan percuma. Namun kenapa saya menyatakan percuma? Karena mengikat diri kalian, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ketika lebih banyak bergaul secara luas, beda. Luas, jeung nu kumaha-kumaha ge, jeung nu bangor wau, jeung anu bager wau, jeung nu pinter akrab, jeung nu bodoh akrab. Kenapa? Kalian nanti akan bervariasi ketika keluar sekolah jadi masyarakat, bakal apa nih? Jeung rupa-rupa baturan di sekolah teh. Lamun mempersempit diri, kalau mempersempit diri tidak sedikit ketika setelah sekolah jadi etawe nu alus teh. Ya neng gua kabogoh we ti baheula di SMA ieu di SMK ieu nepi ka keluar sekolah eta we nu pangkasepna teh eta nu pangbageurna teh atau lalaki budak-budak teh eta we itu kuno. Kenapa saya sampaikan kuno? Ini luas pergaulan. Iya, jangan bergaul sing luas, sing lega. Kenapa? Banyak hal yang akan kalian temui, banyak hal yang akan kalian alami. Jangan sampai dibatasi oleh hal-hal yang sekiranya menjadikan masa depan kalian suram. Oleh sebab itu, kami titip ketika ada hal yang negatif, Bapak meyakin kalian ge arafal. Ya, anu sok apa? Anu sok bergaul secara bebas, nu ulin na tengah penting masih kena ulin, anu sok nepi ka sukuh mah bae. Bapak apa? Hati kalian mah dina hati leutik kalian yakin eta teh salah aku. So, ya nih anu salah aku. So, ya nih anu sok lumputan dihanapkeun ka Bonawi bari jeung disebutkeun ka Bogor. Nah, ieu lagi anu janjian di gerbang terus motoran ka ditu ka dieu. Bapak yakin dina hati kalian mah ka ditu ka dieu. Bapak yakin dina hati kalian mah pas salah kian teh ngabohong ka kolot bersih nenta motor kajian kolot ngiridit motor jang hidup ini sekolah supaya semangat ari palebah ini diwi nganter awewe nganter babaturan atau neng-nengnya sama loba alasan hal di kalian nah pasti saya yakin itu semua salah. Kenapa dilakukan? Karena rasa penasaran dia. Jadi saya titipkan nih di sini Ujang, saya yakin di sini kami yakinkan dan berharap bermunculan tokoh-tokoh masa depan. Loba nu dijadian guru, dijadian tentara, dijadian polisi, dijadian pejabat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aya menjadi pengusaha, aya menjadi artis wae. Sok jadi artis, saya yang jadi artis, jadi penyanyi, loba lah. Cita-cita itu saya harap jangan diputuskan oleh hal-hal kalian memiliki penasaran sehingga terjebak. Jadi di akhir saya sampaikan bergaullah kalian secara luas, jangan sekali-kali kalau kalian bergaul secara bebas dengan aturan. Lebar karunia kainung Bapak Hidayat kepada orang tua kalian yang memiliki harapan besar bahwa kalian akan lebih baik masa depannya dibanding orang tua kalian sendiri, lebih maju, lebih pintar dan lebih maslahat. Oke, saya doakan dan kami tidak berharap dari SMK ini ada laporan ke kelas 10 ayeuna, ke kelas 11 ayeuna nepi ka eureun sakola dipaksa nikah sabab geus pamilih heula. Lebar tamatkeun sakolana. Amin ya Allah ya Rabbal. Siap tamat. Oh, 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 oh.
kembali baru dengan ilmu kasih dan suara. Penyuluhan jadi suluh bangsa, penyuluhan jadi suluh bangsa. SMK Dharma Agung Keren Pisang. Berkreasi, penyuluh berinovasi, penyuluh bersinergi.